Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ridho kepada kita, amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kitab Safinah mengenai fikih sudah lama, dikarenakan kesibukan saya baru bisa mengupload lagi hari ini, melanjutkan kajian kitab fikih kitab Safinah mengenai pasal atau bab yang menjelaskan perkara yang mewajibkan mandi hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Pasal ini menjelaskan mujibatul gusli ari pirang-pirang perkara anu ngawajibkeun kana adus. Sittatun eta aya genep. Perkara anu ngawajibkeun kana adus teh eta aya genep. Perkara anu dihukuman hadas gede teh eta aya genep. Nu ngakibatkeun hadas gede. Jadi yang mewajibkan mandi itu ada 6. Ilajul hasyafati tegasna kahiji ngasupkeun hasyafah fil farji kana farji. Yang pertama yaitu hubungan seksual jima, baik suami istri ataupun non suami istri, baik keluar mani ataupun tidak keluar mani, baik sebentar ataupun lama, ukurannya memasukkan hasyafah kepunyaan laki-laki fil farji terhadap perempuan ya, terhadap kepunyaan perempuan itu farji. Ini yang pertama. Yang kedua wa khurujul mani sareng kadua kaluar cai mani erek ku jalan dihaja atanapi teu dihaja, erek ngimpi atawa dipaksa kaluar cai mani maka wajib adus, erek saeutik erek loba pokona kaluar cai mani. Cirina kumaha eta kaluar cai mani? Salah satu cirina di mana-mana kaluar ngeunah karasana. Tah, itu sederhanana kitu. Anapun spesifikasina bau endog, bobodas endog atawa bau roti buruk. Nah, wal haidu sareng ka tilu head, wan nifasu sareng ka opat nifas, wal wiladatu sareng kalima ngajuru ngalahirkeun, wal mautu sareng ka genep maut. Ta ieu wal wiladah bila mana ibu-ibu pamajikan urang ngajuru heug we nipasna teh ngan saukur saberbean atawa eueuh babaseuh eueuh nipas, maka begitu ngajuru langsung adus, beres ngajuru langsung adus. Lamun begitu ngajuru langsung nipas kira 40 poe 60 poe maka adusna engke saenggeus nipas. Niatna kumaha? Niat ngahilangkeun hadas ageung kitu. Ya perkawis anu ngajuru adusna ya, jadi saatos nipas. Nah itulah hadirin kaum muslimin wal muslimat, aya genep perkara anu ngawajibkeun kana adus. Hiji hubungan seksualnya ngasupkeun hasyafah kana farji,